Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngedongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyejara carios gara-gara munjung teu jadi. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok saraos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kana dongeng Emang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh manganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Mang Jana ngaleos ninggalkeun imah kebat ngajugdug ka imahna Ceulis. Teu kacaturkeun di jalana geus tepi dewe ka imahna Ceulis. Ugu we kadatangan nanti laju dibagiakeun deui atuh ke Ceulis teh. Nah aya naon cenah ngan bisa dipastikeun boa-boa. Eta Mang Jana teh cenah kakurangan deui duit, pasti arek pinjem deui ka manehanana. Gening datang deui Ujang teh. Nah kurang jang modal teh Ujang. Mohon ceu puguh ge kurang jang modal teh. Bari namihan di we nambu teh. Ih mangga teh teuing, butuh sabaraha deui sok geura bejakeun. Kumaha lamun nambahan we 300.000 deui ceu. Gampang, eta mah urusan gampang. Nya ke atuh dagoan sakedeung, ku ece bakal dicokota duitna. Leos Ceulis teh asup deui ka jero kamar. Teu lila geus torojo deui bari ngasongkeun duit 300.000. Puguh we atuh Mang Jana teh mani bunga. Beungeutna mani marah mai. Ditampi ceu, nuhun yeuh. Nyaji geura bawa, geura pake jang modal. Sing ngagolang, sing sagancana ngahasilkeun ngan omat kade. Cicilanana ulah nepikeun ka poho. Lantaran lamun poho tinangtu keuceuk bakal ditagih. Jeung lamun teu bisa mayar sakali dua kali tinangtu bakal aya bungaan. Kade ulah poho eta teh. Nya mangga ceu. Da abi ge moal hilap atuh. Nya nuhun we ceu yeuh. Abi bade langsung wih we teh. Nya jik Ujang jik. Didoakeun gua aja pokona mah usaha Ujang sing junun, sing hasil, sing gancang beunghar. Ceuk Ceulis ngadoakeun mah jika nu heueuh we sok padahal mah kapan arek nyokot kauntungan di nu nginjem lir lentah anu nyedotan geuti. Sedengkeun Mang Jana anu geus ninggalkeun imah Ceulis satena teh pinu kabunga. Pikiranna teh lempeng we, hanteu boga pikiran naon-naon. Nu aya dina utekna teh iwal ti kabeungharan jeung kabeungharan. Malahan mah geus kabayangkeun cenah sakedeung di bakal beunghar lantaran jang syarat anu kadua pon kitu dikatiluna teh bakal saganjangna kajumponan. Teu kacaturkeun di jalanan geus tepi we ka imah, langsung duit yang bakal mah disetorkeun ka pamajikanana. Sok tah aya duit kena rawatan mah. Ye jang bakal teh 70.000 mah cukup meureun. Nya we Akang, hasil geuningan nginjem teh. Nah saha atuh nu geus mere nginjem teh? Ti kudu nyaho mah. Eta mah urusan kami. Nu penting mah
Nya kapan bangga butuh urang geus kacumponan jang modal oge katambahan akang teh yeuh. Ih, kapan abi ge kudu apal akang. Nya nginjem ka saha cikan bejakeun ka abdi ulah rek dirusiahkeun. Geus teu kudu hayang nyaho ih. Eta mah urusan kami keun. Kami nu tanggung jawab. Nya atuh ari kitu mah kajeun ari embung ngabejakeun mah ngan kade Kang. Akang aranan urang teh nginjem kudu sagancangna dibayar tina hasil usaha. Nya atuh pasti bakal dibayar tina hasil usaha. Kudu sing yakin emah usaha nu ayeuna mah bakal ngabuahkeun hasil. Segala kahayang urang bakal kacumponan, urang bakal robah nasib. Nya mudah-mudahan we atuh akang. Segala cita-cita urang teh laksana. Ngan bae ka hade urang teh kudu waspada jeung ati-ati. Kangaranan urang ngagolangkeun duit modal ngandalkeun nginjem. Lamun nepikeun ka usaha teh junun teh meureun bakal malik hutang, urang bakal malik cilaka. Nya moal emah sing yakin ih. Kokona mah usaha ayeuna mah bakal ngahasilkeun jeung deui lain arek ngabibita. Yeuh, geus kabayang ku akang hasilna. Sakedeung dege urang bakal jadi jelema beunghar. Nya akang, mudah-mudahan bae. Amin amin. Tapi keur abdi mah muluk-muluk. Nu penting mah kacukupan pangabutuh sapopoe. Tembal bieu mah bari jeung sajaroning hatena mah atuh ngomong sorangan we nah cenah salakina teh kiwari mah bet gede kayakinan lamun usaha nu rek dipaju teh bakal ngadatangkeun kabeungharan. Tapi hanteu dipikiran ngan bae mudah-mudahan we cenah atuh laksana naon rupa cita-cita jeung kahayang gancang tina kahanan. Mitra kaum dangu aturang singkatkeun bae caritana. Mangjana sabada hasil menang duit mah laju we meuli embe jeung hayam teh jang nyumponan syarat anu kadua pon kitu di anu katiluna. Embe dititipkeun heula we di Mang Darsa sedengkeun hayam mah dibabali ka imah. Sina diurusan ku bieu mah dijieunkeun bakakak. Puguh we atuh bieu mah teh mani kaget. Najang saha cenah eta bakakak hayam teh. Tara-tara tisasari salakina beut hayang bakakak hayam segala rupa. Jadi ieu hayam teh rek dibakakakeun akang. Nya jieunkeun bakakak emah. Tapi kenah ieu teh jang dahareun urang kitu. Nya kapan usaha ge atuh can jalan. Beut geus meuli hayam sagala rupa, hayang dahar jeung nu ngeunah. His lain jang urang emah, tapi jang dunungan. Kami tere kadayeuh. Nyarek tebungan dunungan atuh era. Rek mau bakakak hayam we ngarah ka oloh hatena. Oh, jadi jang dunungan akang nya. Heug atuh ku abi urang asakan heula. Nah iraha kira-kira akang init ka kota teh. Engke sore we emah ini ti dieu nah. Init sore atuh lemen kitu mah meureun tapi ka itu teh penting. Nyakeun bae emah rek ngonok we di ditu. Kapanan ngarah laluasa, isuk-isukna bisa kesagancangna mulang deui. Nya kajen atuh ari kitu mah. Bieu mah teh hanteu ye curiga lamun sanyana mah. Salakina teh lain arek indit ka kota atawa ka dayeuh, tapi arek nepungan aki ayut we. Pikeun nyumponan syarat anu kadua pon kitu di anu katiluna. Hayam melaju di urusanan we ku eta bieu mah teh dijieun bakakak. Malahan mah dingeunah-ngeunah. Da pugu sakanyaho bieu mah eta bakakak hayam teh jang dununganana mangjana. Nah rek tabu sabaraha akang indit ka kota teh. Engke we bada asar emah. Kumaha bakakak hayam teh? Nya geus jadi. Ih kantenan atuh akang. Malahan mah ku abi teh sagala dibumbuan ngarah ka anggo kurunungan akang. Nya syukur ari kitu mah. Nya mudah-mudahan wae atuh katampi kurunungan akang. Gitu cenah eta mangjana teh arek ini teh pada asar.
Bener wae sabada liwat asar mah Mang Jana geus ngaleos we ninggalekeun ieu mah. Bari mawa bakaka hayam. Sabenerna mah arek nyamper Mang Darsa. Dikacaturkeun di jalana. Geus tepi we ka imahna Mang Darsa. Anjir. Tereh beunghar euy. Eta bakaka hayam menirang ngarang kada kitu, ini gede lah. Bener-bener maneh mah asa dilancarkeun jang pasaratan teh. Beda deui jeung dewek euy. Halah, rek ayeuna wae teh. Ya, nya tu ayeuna ulah dililakeun deui, karasa gancangna syarat-syarat kecumponan. Nya bugu, kuring mah geus sabar. Hayang sagancangna we lah beres urusan teh. Ngaraka hayang gancang laksana. Hih, mending geus teu sabar. Nya ayo atuh. Tapi ke dagon sakedeung. Rek nyokot embe na. Nya wayahna we atuh. Embe mah tungtun ku maneh. Nya siap-siap lah. Ngan kade poho euy ka dewek. Lamun geus beunghar. Tah, jang pasaratan dewek. Ku maneh kudu dicomponan euy. Nya gampang-gampang. Ngara urang teh kapan sarua beungharkeun urusan eta mah. Engke ge bakal dibere jang syarat mah. Tah, kitu atuh sip lah. Kituna teh langsung atuh ini terek nyokot embe. Eta embe hideung teh dititipekeun di tetanggana nyaeta di Batasmin. Terila geus torojo deui bari nungtun embe. Hayu jana euy. Urang ini adi geus sabar mah. Nya jika atuh beja heula ka pamajikan. Keur eueuh pamajikan teh. Ayeuna ka mana atuh? Tiap ka dieu pamajikan maneh teh geuning teu kasambak. Nya kitu teh. Kangaranan teu cukup ku salaki mah. Pamajikan teh kitu balang siar lah. Geus hayu we mah. Jongjon lah. Urang ini ayeuna. Atuh hayu atuh kitu mah. Geus hanteu loba catur. Laju wae duanana teh arinit arek nepungan deui Aki Ayut. Mitra kaum dangu, memeh wanci magrib duana teh geus tarepi ka saung nu dicicingan ku Aki Ayut. Puguh we pikeun Aki Ayut mah atuh mani bunga. Lantaran eta Mang Jana teh geus hasil mawa syarat anu kadua jeung anu katiluna. Teteh lah geuning maneh teh Jana aya ku keyeng. Eta syarat nu kadua jeung katilu teh geus kacumponan sakaligus asok. Asupekeun anak kakak hayam mah ka jero saung keun we eta ambe mah. Cina diteuneun di pipir ku si Darsa. Nya mangga bah. Bakakak hayam teh laju we atuh diasupekeun ka jero saung. Sedengkeun embe hideung mah ditungtun dicangcang di tukangeun saung. Geus kitu mah eta Ki Ayut teh laju asup ka jero saung. Anu cenah mah cenah arek marancahan eta bakakak. Sok daragoan heula ayeuna mah di luar. Keun eta bakakak hayam teh ku Aki bakal dibarancahan. Kapan syarat nu kadua teh kudu kacumponan. Tangke lamun geus rengse marancahan bakakak hayam urang ka gunung. Nya urang ngecit embe engke di ditu. Meideng teh bakal dialagetina. Nyanyangakeun kumaha saena we Ki. Katempo Aki Ayut teh asup ka jero saung panto saung dipeuneutekeun. Mucenah arek marancahan bakakak hayam teh ya. Rada kabel marancahan eta bakakak teh. Lantaran lamun si kanyahoan ku eta Mang Jana mah. Eta bakakak hayam teh lian ti dicampean. Tapi di dahar ku Aki Ayut. Mang Jana jeung Mang Darsa atuh narungguan we di luar bari ngalolobrol. Lila oge nya Darsa marancahan bakakak hayam teh. Hi, nya tuh euy. Lantaran eta bakakak hayam teh lian ti dijampean kudu didahar ku Aki Ayut. Nya pasti lila. Kangaranan kapan huntuna teh geus meh tereh BHKB. Jadi lila. Jadi kitunya paingan atuh. Sabada rada kapal nungguan kudu trak panto saung teh dibuka. Brek katempo Aki Ayut beteungna mani menayang kawasna bae kawaragan teuing ngadaharan bakakak hayam.
Ayah, ayo ayeuna mah geus mejeuna jana. Urang indit ka gunung. Hayo Darsa. Bawa euy eta me teh. Urang tuntun ka itu. Enya, mangga siap Ki. Mang Darsa neralang lumbat ka bibir. Nyokot me hideung anu dicangjang geus kitu mah laju ditungtun. Sabada embe geus ditungtun mah atuh Aki Ayut jeung Mang Jana oge naluturkeun. Kebat lumampa arek ngajujuk ka puncak gunung. Jalan di sorang teh mapai-mapai jalan satapak. Bari jeung kaayana teh geus remeng-remeng tetampoan teu pati jelas kulantaran kaban geus sareupna. Tapi pikeun Mang Jana mah jalan nu sakitu leutikna teh asa jalan ngaburungbung we. Kaayaan nu remeng-remeng teh asa caang lantaran kajurung ku hate jeung pikiranana anu bunga. Cita-citana bakal sagancangna laksana. Kabeungharan bakal sagancangna cenah kahontal. Sok sanajan leumpang mapai-mapai jalan anu hara-haraeun. Kaayaan nu matak pika keungeun jeung pika sieuneun keur Mang Jana mah hanteu jadi halangan. Teu kacaturkeun di jalanna. Tiluana teh atuh geus tepi we ka puncak gunung. Rek wati ngerarandeg nyang harepan batu anu ngajungkiring ka cida gedena. Eta batu teh lian ti sakitu gedena. Batu teh katempong geus lukutan. Srog Aki Ayut teh leumpang ngadeuketan eta batu gede. Bari jeung katempo kunyam-kunyam mabatkeun jambe pamakena. Hojo depung bang nu urung dina jajantung. Nu ruai dina kalilipa. Ramat mandeng dina angen brai caang. Bukakeun lawang jaketeng. Wom. Katur ka Ratu Anyun anu agung. Katur ka Raja Anyin anu beungar. Jijim abdi sejanampangan jajab incu hoyong ngalap kabeungaran. Ong maliheng. Kitu anu kadenge ku Mang Jana jeung Mang Darsa teh. Atuh Mang Jana jeung Mang Darsa teh henteu wani garuh ukur menhatikeun we ka Aki Ayut. Sabada mapatkeun jambena mah. Laju we atuh marentakeun Mang Darsa pikeun mencit eta embe hideung. Ayo ke Darsa. Gerap encit eta embe hideung teh euy. Getina zina ngocor ka dieu tah. Ana hareupeun batu ngan bae wayahna jang. Ujang mah ulah ningali. Sok ka itu ka tukang heula tuh. Bari jeung peureum ulah ningalikeun si Darsa keur mencit eta embenya. Nya heuk mangga Ki, mangga. Mang Jana teh gura-giru ngajauhan. Bari meureumeungkeun panonna malahan mah dipeung-peukan nongkongan. Ulah nepikeun ka ningali Mang Darsa keur mencit eta embe. Rada kaba nungguana teh. Ngan bae teu lila Aki Ayut teh nitah Mang Jana nyampeurkeun deui ka hareupeun batu gede. Ajok beunta ayeuna mah ka dieu Jana. Mang Jana teh gura-giru nyampeurkeun deui. Ngan bae mata kaget lantaran di hareupeun eta batu gede teh teu katingali aya getih embe. Lantaran kajurung kurasa kapanasaran laju ditanyakeun ka Aki Ayut. Namana getihna Aki? Kapan lainna dipencit bieu teh? Nya geus dipencit. Ulah kaget Jana. Lantaran lian ti getihna. Awak embe ke leungit. Nya ditarimakeun. Kudu ngagegede ieu batu. Sok ayeuna mah. Ayeuna urang nerusikeun nyaeta pikeun nepungkeun ka hayang maneh Jana jeung anu boga kabeungharan. Sok tanang tung bari beureumkeun di panon yang hareup kana eta batu. Dik Aki Ayut paparentah deui ka Mang Jana. Kiwari mah dititah nangtung nya hareupan eta batu gede bari meureumkeun di panonna. Atuh teu loba tatanya. Mang Jana teh laju peureum bari nyang hareupan eta batu. Sabada meureumkeun panon kadenge deui Aki Ayut teh paparentah kade cenah. Ulah wakabeunta saacan diparentah mah Mang Jana teh laju we ungeuk tanda ngarti kana parentah Aki Ayut.
Kaayaan nangtung bari perem yang harepan eta batu gede teh kacidalilan rada kabal. Sedengkeun ari Aki Ayut jeung Mang Darsa madu ka teuing kamarana. Da ketemu tadi teh bating laleos. Kaayaan beuting mingkin beuting wae. Karasa hawa tiis beuki nyecep. Sora angin kadenge beuki ngaguru. Tapi Mang Jana teh henteu wani beunta. Teu wani ngejat lantaran kaban acan diparentah ku Aki Ayut. Mitra kaum dangu di kajauhan hawar-hawar kadenge suara anu aneh. Buku we atuh Mang Jana teh bulu punukna mimiti bating puringkah. Nah sorana naon cenah asa bet kakara heuting ngadenge sora nu kitu mah disebut sora manuk da puguh lain sora manuk. Disebut sora meri oge da puguh lain sora meri. Tapi Mang Jana teh nguat-nguatkeun maneh najan mimiti kaentrepan ku kasieun. Cenah rek ditagenan we demi kabeungharan. Nu penting mah kahayangna gancang laksana. Leungit sora aneh anu hawar-hawar ti kajauhan. Kiwari mah aya sora eces anu kadengit tukang ngeunana. Eta sora teh jiga kalaras we anu katinjak bating garesek bating garasak. Guapo cenah. Aya makhluk anu nyampeurkeun ka satukang ngeunana. Tapi Mang Jana ge henteu wani ngejat, henteu wani beunta cicing we. Kesang tiis mimiti bijil. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Karasa ku Mang Jana kana punukna teh aya nu niup. Tapi Mang Jana tetap betakeun. Tunggut kalinduan teu gedaganginan. Teu sieun ku itu jeung ieu. Mitra kaum dangu kulantaran Mang Jana teh tetap betakeun atuh eta anu niupan kana punukna teh leungit. Ngan bae hate Mang Jana teh kebak ku rasa kakaget mani heran. Nah makhluk naon cenah? Nilik tina sorana mah jiga sora jalma anu leumpang. Malahan maka denge ngabaratna kelumpat ngajauhan. Tapi henteu loba pikiran nu penting mah cenah. Anu ngagoda teh kiwari mah geus nyingka. Geus init geuning nu ngagoda teh. Nya makhluk naon nya? Ari tina sorana mah jiga sora jelema anu lumbat. Tapi keun moal di pikiran ku aing mah. Nu penting mah ayeuna geus cempling, geus eueuh godaan. Aduh ka mana atuh Aki Ayut teh? Nah meni asa dilalela teuing ieu. Kitu cekerentas Mang Jana teh. Mani keselen nungguan Aki Ayut na ka mana cenah. Mani kebal-kebal teuing ni tanang tung di hareupeun batu gede teh. Teu lila ti harita. Ayeuna mah aya kajadian anu matak aneh jeung mata kaget atuh lantaran jelas kadenge. Aya sora awewe anu cacarita ka Mang Jana. Gramulang Jana. Ulah arek diteruskeun. Ieu emak. Emak teu ridho Jana lamun ka maneh teh kabawa ku sakaba-kaba. Cilaka nyurang kabeungharan ku cara kieu. Hasok gancang balik Jana. Nah emak ieu teh. Nah geuning sora emak teh sapertos anom keneh. Kapan emak kuring mah maot nanti dina kayaan parantos sepuh. Ih kapan emak teh geus beda alam Jana. Hasok gerak balik. Ulah arek diteruskeun. Emak teh miharep hidup teh cilaka. Hasok Jana gerak balik. Gerak balik. Kitu cek eta sora teh anu ngakukeun cenah indungna Mang Jana anu geus tilar dunya taya di kieuna. Puguh we atuh ngadenge kitu mah Mang Jana teh jadi ebat. Nya beunta bari ngaliheuk ka tukang neangan sora indungna. Anu kadenge sorana teh hawar-hawar. Ti tukangeun tangkal kai anu teu jauh ti eta batu gede tapi barang direret tetela geuning eueuh sasaha.
barang keur culang cileng kadenge sora Aki Ayut. Aya ayeuna ari maneh Zujang. Acan diparentah geus beuntak. Ye hebat atuh lamun kitu mah. Gebeg atuh mangjana teh mani reuwas. Lantaran nya cenah manehna teh hebat. Kulantaran kagoda kaganggu ku sora eta awewe. Euleuh mitra waktos na geuning warantos teh nyekapan. Cak heula urang tunda jajara carita. Gara-gara munjung terjadi dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangenunkeun dina sadaya perhatosanana hapuntenna dina sadaya kakiranganannya. Mangundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan.